Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sareng nyata tos pasikeun Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'an minal masani, 7 ayat suratul Fatihah nusok dibaca dibolak-balik urang sadaya dina jero salat, baik dina jero salat 5 waktu ataupun luar salat daripada 5 waktu. Laras Allah Subhanahu wa taala masih kekakan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul Fatihah sab'an minal masani, 7 ayat suratul Fatihah nusok dibaca dibolak-balik urang dina jero salat. Wal Qur'anal azim, Al-Qur'an an agung. Allah nyiptakeun langit 7 lapis. Allah nyiptakeun bumi 7 lapis. Allah nyiptakeun poe 7 poe. Bahkan manakala urang ngalaksanakeun salat, baik salat wajib ataupun salat sunah, ayat 7 anggahota. Laras huruf hijaiyah anu 28 bahasan. Siapa bilang masuk semua ke suratul Fatihah? Ada 7 huruf yang tidak masuk ke dalam surah Fatihah. Jadi suratul Fatihah 7 ayat. Nu teu asup suruh huruf hijaiyah karena suratul Fatihah ayat 7 huruf. Hiji huruf nate huruf sa. Bisa percaya pariksa. Nomor kedua huruf jim. Nomor ketiga huruf kha. Nomor keempat huruf za. Nomor kelima huruf shin. Nomor keenam huruf wa. Nomor keempat huruf fa. Pribados musyawarah sareng dubes di rumah santri kayak di Tata Mubarok. Kantos ngobrol pas aja silaturahmi ngobrol pesantren harokok begitu. Coba guru besar saud pribados, ieu pribados keur ngalak-ngalak suratul Fatihah ayat 7 ayat. Ieu nu 7 ayat, nu 7 huruf teu asup kana suratul Fatihah. Singkat ceritana saur kayak kita Mubarok, coba kisah ganti urang mutolaah naon rahasiana. Ternyata sa suburon, ha kho khobasu, eta mana jorek sadaya jorek. Terus zai zakum, terus lo anu paling wajib bacaan suratul Fatihah. Nomor kahiji biasa 7 ayat saayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa eta maksa ayat waqaf, ayat waqaf. Nomor kedua dina kitab Manarul Huda karangan Syekh Asmuni. 7 ayat dibaca 4 kali waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. 7 ayat dibaca 4 kali waqaf. Balik Pak. Lamun kurang dia dibaca, dipraktekkan di najaro sholat ataupun di luar sholat, maka kurang menang tambahan pahala ganjaran sunnah. Ayat 7 ayat dibaca 3 kali waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga kali waqaf, 3 kali berhenti, 3 kali gede. Pas itu ayeuna kita mana lu teman? Ayah hadis kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menang ayat hamdiyah digabung dengan ayat ubudiyah. Ayat hamdiyah tadi contoh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Eta ayat hamdiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ubudiyah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat doa iya. Pas itu tah ayeuna kita mana udah makhluk itu. Nah, ayat hadis kanjeng Rasulullah SAW. Ayat ubud, ayat hamdiyah menang digabung dengan ayat ubudiyah. Tadi makan euna dina malik yaumidin, ayeuna mah euna tina iya kana berubah iya kana saya. Ieu mah parentah hadis kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 7 ayat 2 kali waqaf. Eta menurut keterangan hadis kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayeuna kembali deui kunaon dina kitab Manarul Huda mah iya kana budua iya kana saayat bae teu meunang digandeng ku ayat samemehna, teu aya teu meunang digandeng ku ayat sebelahnya. Karena ayat iya kana budua iya kana saayat alasan dina kitab Manarul Huda karena ieu ayat teh bersangkutan dengan ketahuan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Iya kana budua iya kana saayat ngumpul ka Gusti abdi ibadah sareng ngumpul ka Gusti abdi Tuhan dan pitu. Itu alasanna dina kitab Manarul Huda. Al-Qur'an teh Pak mubalaghah. Satu huruf satu kalimat mengandung beberapa makna. Sahuruf Al-Qur'an teu napak teu pas jeung makharijuna maka maknana oge berubah. Al-Qur'an ieu husnul najmi. Husnul najmi teh bagus susunana.